Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamil masyayitina masyayitina walil awliyat yasitul jawi Umela hadir masamilah hadir ulama Al-Awwali wal-Akhirin Ula hawim lankan ahli darwa Wala maratu wasrafin Umela hadir masamilah hadir kitab Nafa'anallah bimurbimullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimin lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتقصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadal ata ma'al ilhahi fil du'ai mujiban liya'sika bahwa dominun laka al-ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fi waqtil ladhi turidu
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhinin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-ghurril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa ba'du. Sabada manjatun puja syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kaluhurna mugi kami dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu saat pangaosan urang ngebahas hiji maqalah anu ngaoskeun tentang masalah doa, mengingatkeun masalah doa. Saur dina ieu maqalah la yakun ta'khuru amalul atam ma'al ilwahi fi du'a mujiban liyasika. Ulah ngajadikeun urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala ku agungna kulamina manjatkeun puji kulamina manjatkeun doa urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala ngajadikeun urang sadayana putus asa karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa domin laka ijabah, padahal Allah ngajamin ka anjeun ijabah kana doa. Dina naon bima yahtaruhu laka, dina perkara anu ku Allah dipilih pikeun anjeun. Labi matahtarin nafsika, lain dina perkara anu meunang milih anjeun jang anjeun. Wafil waktu ladzi yuri, dina waktu anu dikeresakeun Gusti Allah, lain dina waktu lapi waktu ladzi turid, lain dina waktu nu anjeun ngeresakeun. Janten ulah ngajadikeun urang ngadoa ka Gusti Allah urang putus asa kana rahmat Allah. Nalika urang lami ngadoa salat lohor ngadoa, asar ngadoa, maghrib ngadoa, isya ngadoa, tahajud ngadoa deui, datang duha doa deui, berjamaah doa deui. Habeuna doanya Gusti iraha eta doa dijabahna abdi da abdi tibadah rezeki. Gusti gini teh datang-datang rezeki teh Gusti. Eta teh nalika urang seueur ngadoa ka Gusti Allah, ngadoa we jiga nu heueuh ijabah teu ti Gusti teh. Eta bahasa kitu keyakinan urang tos leungit ka Gusti Allah teh. Padahal doa mah tos dijamin diijabah ku Gusti Allah. Sehingga nalika urang ngadoa ka Gusti Allah teh putus asa. Urang ngadoa ka Gusti Allah teh ngakibatkeun kumargi seueur nu pamadegan urang ngayakinkeun doa teh teu dijabah, nu akhirna teh eureun we ngadoa teh. Da putus asa, naon ngadoa da teu dijabah wae eureun we ngadoa teh. Eta teh urang eta teh. Ulah ngakibatkeun urang ngadoa haben-habenan ku Allah teu diijabah, terus urang putus asa, sanes teu dijabah. Da ku Allah mah doa teh pasti diijabah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah tara sulaya kana janji, tara ngabohong sih mah. Punten. Bilih urang dina pamandegan, da eta nah teh pasti kitu. Abdi teh cenah haban we ngadoa iraha cenah beunghar-beunghar, marukan doa teh beunghar. Ijabah teh mulkan beunghar. Ijabah di Gusti Allah mah sok sanaos urang teu ngadoa da ijabah 400 aya. Ari ijabah sareng istidos bentana kumaha? Upami ijabah mah kahoyong Allah, upami istidos mah kahayang urang. Umpama ibu teh hoyong beunghar, ira Gusti beunghar teh ayeuna hayang ayeuna geus. Moal bisa ayeuna mah isuk atuh. Teu bisa isuk atuh saminggu deui. Kumaha carana? Hayang gampang. Ieu urang ka ditu paman ka laut. Rek naon? Urang eta urang ngabujang ka mana? Ka Ratu Selatan. Tuh kitu nya. Urang ka mana? Hayu hayang tere beunghar mah itu ka Gunung Kawi, urang kawin. Teu aya nu kitu teh. Aya ka Gunung Kemukos, angratna ka Gunung Kemukos ngaron kawin dinah di ditu. Pan kitu aya nu kitu teh. Aya nu ieu tuyul, aya nu ngaji ka buta, aya nu ngaji ka babi.
Nah teu aya nu kitu teh. Aya eta teh. Jalmi nu kitu teh. Saya cek film hungkul. Pan urang mah apal teh kana film hungkulnya, ningal film nu ngaji buta, nu ngaji ngepet, nu ngaji teh aya eta teh. Eta teh disebut istidos. Sanu ngajabahna nyanger Allah. Ngan disebut istidos eta mah kahoyong urang. Iraha Gusti ayeuna keneh angga ka ngabujangkeun ka mana? Ka gunung ngabujangkeun ka jin, ngabujangkeun jadi nyirikeun ka Gusti Allah. Ayeuna keneh Gusti beungharkeun abdi. Dipasihan tah ku Gusti Allah harita keneh sok maneh tah ieu mah dibere rezekina. Sok kami dibere hartana, sok kami dibere jabatanana. Tapi tah aya tapina. Disungkun ku Gusti Allah. Eta istidraj. Ari Allah mah da sanes hoyong istidraj. Ari ijabah di Gusti Allah mah sanes kulantaran Allah mah kulantaran naon doa mati sanes. Ete kalakuan urang eta teh. Pamadegan urang doa teh mati. Ibu balik ka mana? Teh di Cirebon, rek naon rek jarah ka Cirebon, rek ngangan doa mati. Nah kitu nya. Kan eta Ustaz Dayan oge. Ustaz Dayan mah geus laas buana oge. Kan kitu. Jadi kana doa teh nganggap naon? Nganggap kurupuk geus laas. Ibu, ari ijabah doa mah kulantaran Allah ridho. Kade. Lain kulantaran mati. Kade lamun nyebutkeun doa mati, lamun nyebutkeun doa mati berarti Allah teh eleh ku doa. Ka mana teh tauhidna? Kalau teh dibere tah ieu sing mati pan kitu. Eta teh seueur jeung nyebut kitu doa mati. Mata neangan doa teh ka ditu jauh-jauh ka Banten, ka Jawa Timur, ka mana? Eta teh naon? Neangan doa nu mati naon? Eueuh ustad digigireun tatang di imah teu aya cenah geus laas. Gigireun imah mah. Jadi ya nyebutkeun laas kana doa eta teh. Bener. Allah ngaijabah teh kulantaran ridho. Ta ijabah doa mah nah imma yukaffiru dunubahi dah dikiparatan heula dosa. Ibu tara istighfar, tara naon-naon. Eta we ngadoae hungkul, tapi teu datang-datang rezeki teh. Tah ku Allah teh dikiparatan heula dosana. Urang teh teu istighfar. Istighfar paosok ngan salangkung istighfar teh. Nya nu ingetkan dosa teh geuning nya. Nu istighfar teh astagfirullahaladzim. Apalagi teh hungkul ngan kulisan hungkul, tapi dina ngadoa mah Gusti rizki pan kitunya dina ngadoa mah ku Allah teh dibikeun tah doana teh eta teh ngiparateun kana dosa. Geuningan maneh mah loba dosa tah dosana heula dikiparatan. Sae dosa urang teh. Wa imma yu'ajjiluhu fid dunya. Nah ku Allah teh dienggalkeun di dunya. Sae tah dosa urang ku Allah teh dienggalkeun di alam dunia. Namun tos bersih mah para aulia Allah, kasih Allah, jalmi-jalmi soleh nalika ngadua ka Allah teh dijabah langsung ka Gusti Allah teh. Itu tah. Yu'ajjilu fid dunya. Nyeta teu datang-datang punten ulah hoyong seperti urang. Ya nu tereh di surga kun payakun tingkatan nabi ge puluhan tahun, ratusan tahun hoyong dijabah doa teh. Nabi Ibrahim hoyong ngadoakeun kota Mekah nah langsung dijabah henteu. Nabi Zakaria hoyong ngadu urang kali nah langsung dijabah henteu. Lami eta teh. Tingkatan nabi urang tingkatan pecak lek kitu hayang enggal ijabah tetepiheun urang mah. Tah lamun istidos mah gampang eta mah istidos mah ngan pedah kadituna aya mamalna ka urang sadayana jauh ti Gusti Allah. Bahkan teu sakanding nu ngorbankeun kana anak sorangan pek ku kami dibere tah hartana rek sabaraha miliar sabaraha triliun hilian ku anak paehan anak jang kami teu cek jurig teh kitu nya aya nu kitu lain cek bohong aya lain cek film eta teh nu kitu amalan kitu teh pan urang ningali film aya asli-aslina gitu. Nah nalika urang ngadoa teh ulah tepikeun urang ngadoa putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Hei jami-jami nu israf nu seleuwihi dina ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Anjeun ulah putus asa tina rahmat Allah. Sok sanaos urang seueur dosa tong putus asa di rahmat Allah teh.
Duh abdi mah baheula Gusti teu layak jadi jelema Gusti abdi baheula. Abdi mah tukang nongeng wae ka salira Gusti. Ka eta teh maos sendiri. Tapi naon ulah putus asa. Nah we dina makom ahli tasawuf kada saimbang antara khauf jeung roja. Bahkan kada diunggulkeun rojana. Ulah khauf teh sieun salat teu ditarima, sieun puasa teu ditarima, sieun zakat teu ditarima. Ulah loba khaufna cenah, langkung rada hubungan rojana, ngarep kana rahmat Allah. Kumaha nu ngarep rahmat Allah? Sakieu ge Gusti geus bisa sujud, sakieu alhamdulillah sakieu ge. Nya tah Gusti moal ditarima ngaji abdi, sakieu ge geus daek ngaji kitu. Batur mah caricing di imah, sakieu ge alhamdulillah kersa ngaji. Nya tah teu ngarti ngaji teh, sakieu ge daek ngaji. Eta sakieu teh cekap bisa gitu. Sakieu oge kitu aya bahasa kitu tah dina roja rahmat Allah mah. Osok salat, osok ulah aya kieu. Gusti moal ditarima salat abdi, sakitu oge daek salat. Kan ulah mikiran ditarima jeung teu eta mah urusan Gusti Allah gitu. Eta makom roja gitu. Lamun teh mengageunkeun makom khauf sieun teu ditarima, sieun ditarima gerentes we satana gerentes kana hate urang ari kitu geus metong salat ari kira moal ditarima nya ulah salat teh. Da eureun we salatna teh da moal dina hatena naon da moal ditarima ibadah Gusti Allah. Jadi makom khauf jeung roja teh kada langkung makom rojana ka Gusti Allah. Janten ulah duikeun urang nalika ngadoa ka Gusti Allah urang tepikeun putus asa. Nya tah Gusti abdi teh hoyong sehat. Tapi na abdi teh bengek wae gitu. Abdi teh ngadoa teh bengek wae hayang sehat teh datang penyakit, da abdi ngadoa teh hayang sehat punten. Tingkatan urang seperti kitu. Nah ari Sayyidina Abu Bakar ngadoana hayang sehat, sami ngadoa hayang salamat jeung sehat. Nah Sayyidina Utsman hayang sehat jeung salamat sami. Ari Sayyidina Umar hayang sehat jeung salamat sami. Sayyidina Ali hayang sehat jeung salamat sami kitu ngadoana mah. Ngadoana mah sami tingkatan sahabat teh jamin anu dijamin ku Allah teh lebet ka surga. Anu jelas khalifah anu opat mah dina 10 jalmi anu dijamin lebet ka surga. Khalifah anu opat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Anjeunna teh ngadoana teh pasti kitu. Hoyong dipasihan kasehatan, hoyong dipasihan salamatan. Ari eta geuning ngantunkeun Sayyidina Abu Bakar kumaha? Pan diracun. Coba tingkatan jalmi soleh dengan Sayyidina Abu Bakar ngantunkeun kumaha? Diracun. Eta Sayyidina Umar geuning jalmi soleh kumaha ngantunkeunana? Dibunuh. Sayyidina Utsman jeung Sayyidina Ali kumaha ngantunkeunana? Ya dibunuh. Oh eta kumaha pan nyungkeun ka Gusti Allah mah? Hoyong dipasihan kasalamatan, hoyong dipasihan kasehatan. Tah eta teh. Nah eureun ngadoana henteu. Da doa mah eta mah ibadah. Nemawi urang dina ngadoa aya fungsi doa. Jadi doa teh lain sanes. Doa teh hoyong diijabah sanes. Da ijabah teu ijabah mah laek sanes kulantaran dua urang. Da Allah mah parantos nakdirkeun dina Lauhil Mahfuzna urang teh pinaoneun teh rezeki urang sabaraha yuswa urang sabaraha parantos ibu teu ngadoa ge da di rezekian eureun rezeki ti Gusti Allah tos direntacan masih keneh ngeureuyeuh panggilna masih keneh tuang rezeki ti Gusti Allah. Nah Gusti orang teh suki ngadoa ka Gusti Allah Gusti pasien abe 2 liter kosong nyungkeun kitu tar ka Gusti Allah ya. Ujung-ujung datang we radang rezeki teh pasien sedite 2 liter kayak 2 liter 4 liter teu nyungkeun ka Gusti Allah ahdi si sumping ti Gusti Allah teh. Tah eta sapertos kitu. Ngadoa mah sanes hoyong ijabahna doa. Tah ieu pamadegan urang teh. Da teu ngadoa oge ijabah. Mah aya. Batur nu tarang ngadoa ge da diijabah. Sok tinggal wargi-wargi urang anu sanes umat Islam lebih hebat dina usahana, lebih maju dina usahana. Padahal tarang ngadoa, padahal aranjeunna naon jauh sanes orang Islam. Tapi diijabah pantos ditakdirkeun ku Gusti Allah. Ari kumaha ari urang ngadoa teh kunaon? Sabab naon urang ngadoa teh? Urang ngadoa teh ku sabab urang rek nembongkeun
kedudukan orang salaku hamba. Idharu maqaidal abdi. Orang teh ngadoa muhun rek naon anjeun ngadoa nah yang dijabah sanes. Atuh naon adu ngadoa aben-abenan salat doa, tahajud ngadoa, berjamaah ngadoa, beres pengajian ngadoa, haben-haben anjeun ngadoa. Nah anjeun ngadoa teh teu bosan-bosan, teu abdi mah geus teu bosan. Nyarek naon cenah anjeun ngadoa teh? Abdi mah ngadoa teh rek nembongkeun kedudukan abdi. Mun bade naon Bu? Rek nembongkeun kedudukan urang sebagai naon? Hamba Allah. Itu tah. Ari Allah teh ari urang teh hamba Allah. Ari hamba teh eta teh bujangna Allah. Ari bujang teh butuh kadulungan. Pasti gitu. Jadi urang masalaku hamba pasti butuh. Lamun jalmi mah ayeuna makhluk Allah butuh ka Khaliq. Sareng Allah mah seneng lamun disungkeun gitu. Upami urang teu nyungkeun ka Gusti Allah sombong eta teh. Bu, upami urang nyungkeun ka jalmi raos henteu. Ibu teh gaduh umur aya wargi beunghar jadi bos bagian urang teh. Mimiti mah namut manawi gaduh artos abdi bade nikahkeun murang kali ya mimiti mah dibere heula kundur teh kadua kali rek nyunatan budak sumping deui kanu beunghar teh mamanawian abdi bade nyepitan murang kali wah nu kamari ge teh dibere teh dipunahan par kitu geus aya bosenna jalmi mah ka Gusti Allah mah teu aya bosan sok nyungkeun ka Gusti Allah Allah mah hoyong disungkeun lamun jalmi mah alim disungkeun jalmi mah ada sakali aya bosenna da jalmi lamun urang hoyong alim bosenna nyungkeun ka Gusti Allah anu maha beunghar bahkan lamun urang teu nyungkeun ka Gusti Allah maka urang teh disebatna sombong da urang mah Allah mah eta nembongkeun kedudukan urang salaku hamba Allah ari hamba kudu menta hamba mah wasta'inu bis sabri was shalah pek anjeun penta ka Gusti Allah ku sabar jeung salat ku sabar jeung salat urang nyungkeun ka Gusti Allah sungkeun terasa Gusti Allah tong eureun-eureun bakal dijabah bakal iraha kumaha Allah fi waqtil ladzi yurid la yasa fi waqtil ladzi turid kumaha karsaning Allah eta teh usaha urang yang naon ngadoa eta teh sombong ngadoa urang tapi teu usaha kosong jadi kada saimbang antawis usaha jeung ngadoa jadi anu ngabulak-balik hate teh Allah anu nyaah nganyaahkeun dunungan ka urang eta teh Allah sadah ge diatur ku Gusti Allah hirupna jalmi anu ngadoa teh fungsina supados urang teh apal kedudukan urang salaku hamba na Allah urang teh hamba Allah anu kedah nyungkeun ka Gusti Allah urang teh lain pangeran lamun urang tara menta-menta acan ka Gusti Allah bisi aya sifat pangeran dina diri urang ayeuna kumaha timbul takabur panyakit hate timbul ujub penyakit hati timbul riya penyakit hati timbul sum'ah da ngarumasakeun urang teu butuh ka Gusti Allah sabab naon urang teu ngarasakeun jadi hamba ngarasa diri sehat ngarasa diri beunghar ngarasa diri tak aya ngarasa diri boga eta teh tos aya sifat kapangeranan di mana aya sifat kapangeranan Allah henteu ridho lamun jalmi boga sifat kapangeranan sifat pangeran mah sifat kami dan sifat maneh itu Allah teh bakal dicabut tak Gusti Allah teh nembongkeun urang ngadoa teh eta teh nembongkeun urang kedudukan urang sebagai hamba rumaos muti abdi teh hamba rumaos abdi teh bujang Gusti dipiwarang ku salira kangge ngadoa ka salira eta ngadoa teh teraskeun we ngadoa dina salat aya rabbi firli wa hamni wa jiburi doa dilebat di luar salat ngadoa deui berjamaah ngadoa teras we haben ngadoa da doa teh ibadah ngadu kadua nah urang dipiwarang ngadoa ku Gusti Allah fungsina naon at-tawassul jadi pelantara ila dzikrillah kana emut ka Gusti Allah
jalmi teh diciptakeun Gusti Allah cek parsepuh mah kieu di alam dunia teh Allah nyiptakeun 3 makhluk. Hiji makhluk Allah diciptakeun cicing, 2 makhluk Allah diciptakeun nyaring, 3 makhluk Allah diciptakeun eling. Jadi kan bahasa Sunda cek sepuh cicing, nyaring, eling. Cicing tugasna nabata tumbuh-tumbuhan cicing. Gaduh binih sampul, binih jagong dipelakeun karek saminggu, karek sadinten 2 dinten cabut deui alihkeun deui. Teu jadi keneh 2 dinten alihkeun deui. Habeun we dipunah-pindah janten mah. Kada kumaha antepkeun we saminggu 2 minggu diantepkeun ka karat tumbuh. Da tumbuh eta jagong mah, tumbuhan mah kudu cicing. Terus aya satuan mah nyaring. Cobi urang ibu kandang hayam tengah bengi. Lamun ka bumi jalmi mah tengah bengi sok anu kere, pan anu kapalingan oge nya. Da kulantaran jalmi mah teu eling, ena teu nyaring. Hari katem ka kandang domba, kandang hayam mah sakali urang bukakeun patok kerek langsung cenghare ka hayam domba teh kitu nya. Ciri naon nyari. Da Allah diciptakeun domba sasatuan mah nyari. Da urang mah lain tatamkalan lain kasatuan urang mah jalmi eta jalmi mah diciptakeun ku Gusti Allah teh eling. Tah eling teh naon sebatna bahasa Arab teh dzikir emut ka Gusti Allah. Gitu. Eta tatatoan di mana kolot tuluy dipencit tuluy diasupkeun ka mana kana panci dikulub we tungtungna mah. Urang lamun hirup jiga sasatuan ngan nyaring we beuntak we tara ibadah kete geus kolot teh dipencit eta teh maot teh nya kete diasupkeun we kana neraka pan kitu bahasana teh. Lamun urang hirup jiga tatangkalan jagong jadi kolot-kolot jadi we suluh asupkeun we kana seuneu. Tah urang lamun hirup teh cicing we pangadulan teh kegiatan pengajian tara resepna gosip we gitu. Ayeuna kumaha geus kolot nya asupkeun kana seluruh kana neraka deui gitu tah. Janten jalmi mah tugasna teh eling teh disebut dikir. Dikir teh emut ka Gusti Allah. Ngadua teh janten perantara tawasud perantara kana emut ka Gusti Allah. Bahwa urang teh selaku hamba. Jalmi beunghar ngadua, jalmi pinter ngadua, jalmi pamimpin ngadua, jalmi soleh oge ngadua sami ka Gusti Allah. Ngan jalmi anu aya sifat kapangeranan di dinya lamun teu ngaleungitkeun sifat kamanusiaan maka moal emut ka Gusti Allah. Lamun urang dikersakeun aya sifat kapangeranan beunghar pan beunghar teh sifat Allah teh al-ghani teh ya. Aya we sifat goni dina diri urang teh beunghar, urang teh dijuruk bro dipantau da embung ngadoa dibere we sifat kurang. Pan nu beunghar aya kurang nama. Sifat kurang sifat takir aya we ngadoa. Nah di dinya aya sifat lemah nembe jalmi mah emut ka Gusti Allah. Lamun aya sifat lemahna urang teh pinter tiasa sagarupi ilmu teh eta jalmi pinter bakal ngadua lamun rumasa bodoh karawe ngadua dengan rasa bodoh teh. Jadi lamun aya sifat leungit sifat kapangeranan sifat kamen maha alim maha pinter goni maha beunghar aziz maha gagah jadi pamimpin gagah. Lamun geus lemah kakaratek sieun naon sieun leungit jabatana kakarang ngadua kan kitu nya. Pamari mah keur jaya-jayana jadi pamimpin tepikeun ka masyarakat teh ngajago ayeuna mah geus beak masa jabatanna saeutik nembe ngadua Gusti jadikeun pamimpin deui abdi. Kamari mah geus jadi non geus jadi pamimpin gagah tuh ka tangga teu wawuh ayeuna mulai rek beak ka pamimpinana ngadua. Aya sifat lemahna jalmi nembe ngadua. Tata al-aziz eta sifat gagah sifat Allah aya di jalmi teu pantes. Jalmi hoyong eling ka Gusti Allah di mana dipasang sifat lemah. Itu. Sifat suci aya di Gusti Allah. Kan eta yang di jalmi. Jalmi soleh
bakal poho ka Gusti Allah lamun ngagugu karena kasolehanana kasucianana. Wah, urang asa pangsolehna. Dibere we sifat asa loba dosa kakarang ka Gusti Allah. Tah kitu. Gusti rumaos abdi seueur dosa Gusti. Tah eta tah jalmi soleh kayak kitu. Lamun aya sifat subhanallah, sifat naon suci na Allah dina dirina ngarasa diri soleh. Nu akhirna lamun urang ngarasa diri soleh aya sifat pangerangan dina diri urang nembe bakal linggit ka Gusti Allah teh nalika urang ngarasa maoskeun seueur dosa. Eta janten ngadua urang ka Gusti Allah teh pelantara urang emut ka Gusti. Alhamdulillah Gusti ngadoa keneh masih keneh emut abdi ka salira Gusti gitu. Ngadoa at-tawassul jadi perantara ila dzikrillah kana dzikir ka Gusti Allah. Anu salajengna doa oge disebutkeun goya. Jadi tujuan hidup. Naon tujuan doa teh? At-taqarrub. Taqarrub teh hartosna nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Urang ngadoa kulantan urang hayang caket ka Gusti Allah. Batur mah ngadoa teh tepikeun teu cekap ku ngagerentes. Tapi gogorowokan. Ngadoa mah Allah da ngadangu sok sanes urang gentes gitu. Urang ngagerentes dina mana? Teu diucapkeun. Ngadoa dina mana we kontak ka Gusti Allah. Allah uningaeun kana mana urang. Sabab doa mah taqarrub caket ka Gusti Allah, nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Di mana urang nyaketkeun diri ka Gusti Allah ku pelantaran doa Allah oge bakal nganyaketkeun ka bakal caket ka urang. Anu fungsina engkena urang di ladang ngadoa teh urang dipasian sakinatul qulub. Naon hartosna? Tenang hate. Gusti kamari mah abdi teh guling gasahan, abdi teh tepikeun guling gasahan, budak hayang sakola can boga duit. Nah, kan itu kadieu teu hasil wae. Murang kali hayang disundatan, neangan duit teu hasil wae. Ngadoa ka Gusti Allah, sarua teu hasilna mah, tapi ku Allah diberi ketenangan. Nah, kita aya tenang ada aya bahasa tenang. Sok sanajan teu hasil, tapi Allah beri ketenangan heula kana diri urang. Sakinatul qulub. Ari kitu mah geus we ngadoa teu hasil, teu ngadoa teu hasil. Tapi teu hasilna ngadoa mah aya ketenangan, tapi engke bakal hasil. Ngan ku Allah diberi heula ketenangan heula, ulah rungsing heula. Pan urang mah jiga sepat kasaatannya. Wah gitu. Jiga sepat kasaatan. Waktu cair teh ya. Tete ciri jalmi lamun rancang siap. Mata sebelum payung sedia sebelum hujan teh kitu. Ayeuna hujan teh rek pangaosan hayang gerak-gerak ini beres we pengajian teh. Ye hujan cenah ieu kan. Panurusan teh nyariakeun sa payung teh ada sieun kahujanan teh ya. Tapi lamun teh mah nyadiakeun payung mah tenang da aya payung ieu. Rek jam sabaraha we mah rek jam 5 oge balik ada payung aya. Teu tenang. Anu teu mah payung mah hayang ayeuna buru-buru hujan ieu teh. Maksana ibu kieu nya berarti teh. Urang teh lamun tos nyadiakeun hate urang tenang, ibadah ka Gusti Allah. Getol zikirna, getol ngaos Qur'anna, getol tahajudna, getol saum Senin Kamis. Nah, ibadah lah intina ibadah. Engke teh Allah bakal nguji ka urang. Di mana diuji teh? Nyantai we. Moal grupak-grepek nyantai we. Diuji kenging musibah emut ka Allah. Diuji teu boga duit emut ka Gusti Allah. Diuji budak baong Allah mah terasna teh. Dan tos nyadiakeun dina hatena manana ibadah ka Gusti Allah. Nu diemut ditinggal teh Allah we. Oh, ieu teh ujian ti Gusti Allah. Kantong ngajankeun urang motivasi dina ibadah. Ku Allah teh bakal ditarbiyah. Satos ku Allah ditenangkeun hatena. Nya, urang teh tos tenang ibadah. Ku Allah dibimbing. Hirup urang teh ku doa mah ngadoa Gusti hayang anu cek Allah teh ulah waka kadinya kabelah dieu heula dibimbing anu apik. Da hayang Gusti abdi mah belah dieu
entong cek Allah teh entong picilakeun ka dieu ya kalau teh diayun Gusti Allah dicana kadang-kadang ku Allah teh henteu dibere nikmat heula disangsarakeun heula heueuh harah maneh teu adigung gede hulu kadang dibere pahit heula ku Allah teh tapi kan dibere amis kita dalam doa kitu dibere pahit heula Gusti Allah teh Gusti nah kieu-kieu teuing hirup teh kadang orang suudon ka Gusti Allah teh suudon tapi Allah mukakeun pintu rahmatna ke dibukakeun oh geuningan ieu ladang doa urang teh tah kakara emu teh Gusti Allah oh ieu ladang doa urang baheula teh dibimbing Allah tarbiyah jadi jamin doa mah sing yakin bakal dibimbing hirupna ku Gusti Allah anu tara ngadoa sahayuna we urang tara ngadoa rek kaditu antepkeun Gusti Allah teh rek maksiat mah diantepkeun Gusti Allah da tara ngadoa teh ari ngadoa mah ku Allah dibimbing hirup urang kana jalan anu ihdinas siratal mustaqim jalan anu aya di pikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jalmi anu ngadoa oge bakal aya sifat tarahum bainan nyaa ka tatangga nyaa ka baraya nyaa kanu jadi dulur eta nya ladang doa teh kulantaran ladang ngadoa urang teh jadi nyaa kan dulur urang nu asalna mah urang teh parasea we jeung dulur teh ladang ngadoa ku Allah dibimbing jadi nyaa ka dulur kulantaran harta seueur jalmi jadi parasea jadi teu wauh jeung dulur jadi teu wauh jeung tatangga jadi takabur kulantaran hartana ada raksakeun pana harta teh tapi kulantaran ngadoa tarohu silih pikanyaan jeung baraya silih pikanyaan jeung tatangga silih sikapnya ka dulur-dulur urang gitu eta teh digerakkeun rasanya Rahman jeung Rahim Allah ka urang kulantaran urang nyungkeun ka Allah nu Rahman jeung Rahim anu salajengna urang bakal dipasian gampang dina hirup doa teh aya we rezekina teuing di mana eta rezeki budak hayang sakola sakolahkeun budak hayang kuliah kuliahkeun da aneh da boga mah dipikir-pikir da asa teu mampu lamun boga gaji mah jiga pegawai negeri urang teh diemut gedung urang kali aya 5 na nu hiji jajana sapoe 10.000 aya 5 pun 50.000 teh jang jajan hukum jang tua tacan jang listrik tacan jang miar serbeas dikalkulasikeun teh sadinten teh urang dugikeun ka pengeluaran 200.000 upami dikalikeun 5 kali 200.000 kali 3 sabaraha 6 juta gaji naon 6 juta bari urang koreh-koreh cop tapi geuningan sok sanajan minjem aya jalan keluarna budak hayang sakola ka sakolahkeun budak hayang masantren ka pasantrenkeun padahal urang teu gaduh gaji lamun dietang-etang Gusti ieu teh abdi teh di mana duitna padahal abdi lain karyawan tetap teu boga gaji leuheung lamun pegawai negeri gaji aya gajihan sabulan 6 juta anu 10 juta leuheung bisa dihitung da urang mah teu bisa dihitung panteu boga gaji aya eta ge pamere ge teu dugi mun diemut-emut tapi dah ku Allah teh digampangkeun we at-taisir fil hayat hirupna teh bakal gampang we aya we jalan kaluarna teh eta teh barokah doa ti Gusti Allah aki-aki dagang naon bilik kapungkur teh kantos pernah sang aki tukang balik ngobrol jeung aki tukang bilik ibu nu meser bilik harita panginten bisa dietang aki ieu sabaraha misal bilik teh keng sok kenging sabaraha lamun pajeng osok we keng 50.000 batin 50.000 teh batina sanes jeung ieu na cenah masihan bagi 2 jeung dudungan eta teh gaduh 50.000 zaman harita eta sok pajeng sok ari tilu poe sakali mah ini 50.000 tilu dieukeun sakali ari ge anu murang kali nya gaduh di mana murang kali abdi murang kali aki sabaraha hiji aya mah tujuhna kapasihan rezeki ku aki kaparaban ku aki alhamdulillah barokah
Bahasana teh kitu. Alhamdulillah. Kakam di mana cenah putra aki teh? Nu hiji tos sakola di UI, nu pangageungna tos kuliah di tukang dagang bilik. Nu kadua aya di pasantren. Nu katilu aya di sakolah kene, murang kali kene aralit kene, aya di rumah di bumi masih di memihak kayak kene. Aya kene we rezeki teh di mana? Aya we jalan kaluarna teh. Eta teh non barokah ibu kita teh. Kaberkahan hirup teh ulah ngatur diri sorangan. Kayak ku Allah diatur mah. Digampangkeun ladang doa urang at-taisir digampangkeun hirup urang. Aya we jalan kaluarna. Tukang coe. Ya. Lamun urang udag-udag berkah mah bakal dibukakeun. Ngan urang mah tarang udag-udag berkah. Udag-udag naon? Duit we, duit. Tuna mah ibadah tarang. Gitu nya. Ayeuna beuki jauh we ti pangeran. Jalmi nu caket ka pangeran mah dibukakeun pantokna. Sumping rerencangan cing atuh pangmilarikeun damel. Di mana abdi teh abdi ge sarua teu boga gawe teh. Teu kudu neangan gawe karep teu gawe. Teu nyambung banyak. Pan abdi teh teu damel kitu nya. Bet nanyakeun gawe kantar teu gawe sarua asmanawi we geus rerencangan. Anu relasi anu tiasa abdi tiasa damel telepon abdi teh rencangan. Sabada hiji wadi-wadi di telepon tapi teu aya anu mukakeun panto rezeki jang anjeunna. Cek abdi teh ayeuna mah sok penta ulah ka abdi da abdi mah lain pangeran teu boga naonan panteureun gawe cing penta ka Gusti Allah langsung. Da dititahna minta ka Gusti Allah da mungkin mun kersa sok dicalik di dieu. Urang babarengan ke jam 12 salat hajat. Urang sungkeun ka Gusti Allah. Sok dibimbing lain abdi Allah nu bakal mukakeun. Pan kitu. Da embung teu datang-datang deui. Adi ajak ka Gusti Allah mah alim mah teh diajak ka Gusti Allah teh. Jalmi model kitu teh seolah jalmi teu boga pangeran. Bener. Itu teu beda jeung jalmi nu ateis. Tuh. Aya jalmi dicukur. Cukur. Ngobrol jeung tukang cukur. Ya. Karasan tukang cukur teh ateis. Ateis teu boga agama gitu nya. Ya. Cek tukang cukur teh kanu dicukur. Mang ari pangeran aya cek nu dicukur teh aya. Gitu ya. Eueuh pangeran cek tukang cukur teh. Nah, jeung eueuh eta abdi hese hirup teh kieu wae pangeran. Jigana pangeran eueuh teu ngarobah nasib abdi anggar itu tukang cukur. Kumaha cek si mangeta aya. Ngan teu seueur wartos ya. Wih, beres dan bisi pak jeung nu pasean nu debat jeung nu bodoh mah bisi dipaseaeun. Ayo bae gunting cukur ditojok tepleskeun. Wih baca dinya karesan aya nu jami nu eta nu rada saliwang nu gelo jabri gitu. Gitu. Balik deui ka ditu ka tukang cukur. Mang, ari tukang cukur aya henteu? Aya, bohong eueuh tukang cukur mah. Nah, itu jelema jarabri, kumaha tukang cukur. Da bongan manehna teu datang ka kami. Kitu tah bahasana teh. Da bongan manehna teu datang ka kami. Ari Allah teh aya teu? Aya. Nah, teu perhatikeun ka urang. Da bongan maneh teu datang ka kami. Tah, ibu di dinya. Da bongan ibu teu datang ka Gusti. Ulah minta ka jelema heula. Ikhtiar ka jalmi mah. Di mana rung sing gaduh masalah sok kersa sing kersa gugah tengah wengi. Eta sumping heula ka Gusti Allah. Da eta urang mah da. Da bongan ijabah doa hese-hese wae da bongan mung datang ka Gusti Allah. Model tadi tukang cukur teu daekeun. Nu jabrik teu daek datang ka tukang cukur nya moal anggar moal dicukur-cukur, da bongan teu datang ka tukang cukur, anggar we jabrik. Urang ge masalah teh anggar we datang ka masalah da bongan urang teu datang teu kersa datang ka Gusti Allah. Da doa anu salajengna dina ngadoa teh aya humasah. Naon humasah? Janten motivasi, janten penyemangat. Irun urang sadayana. Dua teh.
yakin dijabah. Ulah itu yakin itu dijabah. Ya moal yakin entong nyebutin moal yakin geus moal yakin setengah doa. Yakin diijabah. Ya. Kira aja ke Allah we. Terasa ya tong eureun ngadoa mah. Teu urang ngadoa nyungkeun ka doa, kanu sanes nyungkeun doa, pangdoakeun abdi, pangdoakeun barangkali abdi, pangdoakeun saroge abdi. Terus sabab teu apal di lisan mana Allah ngajabah doa teh. Urang janten pelantara, urang janten penyemangat janten motivasi pikeun urang dina amal ibadah Allah. Madi nu pikeun jalmi anu iman mah teu aya kawana. Ajaban li amril mukminin inna amrahu kullaha khair. Sareng Rasul kagum cenah kami karena urusan umat jalmi nu beriman kabehanana teh alus nu iman mah. Jadi urang teh kalakuan urang teh in asabahu khairan syakara wa in asabahu syarran sabara. Di mana jalmi teh dibere kahadean syukur, dibere kagorengan sabar. Jadi teu aya nu awal pikeun urang teh. Sareng Rasul, pikeun jalmi nu iman mah eueuh nu goreng. Dibere nikmat syukur, teu dibere nikmat sabar. Duana ge janten pahala. Syukur jadi pahala, sabar janten pahala. Urang dipasihan harta ku Gusti Allah syukur. Aya syukurna kumaha? Alhamdulillah, teu sekap alhamdulillah, lain syukur alhamdulillah mah. Syukur mah kumaha carana jalmi ngalarapkeun hartana di dalam Allah infak. Ari syukur alhamdulillah mah syukur lisan hungkul. Jalmi nu beunghar mah lain kudu puasa sanes syukuranna teh. Sanes sekapul alhamdulillah nu beunghar mah syukuran nu beunghar mah kudu derma eta nu beunghar. Hartana seueur tapi nu beunghar tar koret. Nah, syukuran nu beunghar mah lain ku puasa eta nu beunghar rajinnya solehnya. Hartana miliaran kumaha solehna nya puasa wae. Puasa mah lain soleh eta mah koret we nu kitu mah gitu. Nu beunghar mah syukuran teh gemar berbagi. Daek sedekah, daek zakat. Eta nu anu pinter kumaha dipasihan kanikmatan pinter, daek naon beramal. Napi manfaat ilmuna. Eta nu pinter mah manfaat ilmuna jeung baradaya. Gitu. Jalmi diajikeun pamimpin, khairun nas anfa'uhum nas. Jadi kamanfaatan ka manusia, adil dina mimpin manusia. Jalmi digaduhan jantenkeun istri tah. Pan pas anu istri tiasa ngabing taat nu janten caroge. Caroge tiasa ngabing nu janten istrina. Itu kamanfaatan. Gaduh murang kali soleh tiasa dibina, dididik urang gaduh murang kali. Dipasan keimanan tiasa amal ku taatna. Dan eta teh bentuk tina syukur urang ka Gusti Allah. Jalmi nu iman mah syukur di mana dipasan kanikmatan. Nikmati Gusti Allah teh sok ninggal teh tara ninggal kana nikmatna, tapi ninggal ka saha anu masihanana. Eta nu syukur mah. Bangga lamun diberi kanikmatan. Sok sanajan angin. Ibu gaduh tiung pamasihan ti artis. Padahal tiungna teh biasa we. Kan merena artis ditandatangan ku artis teh. Bangga teh. Bangga itu nya deh. Aya tiung artis teh mau dia dibawa dia aya daang mah ieu tanda tangan artis itu nya. Jadi model kitu dah. Teu ninggal kana tiungna tapi saha nu masihanna. Model kapungkur almarhum pangresa pun eta pun paman Haji Asep. Abdi berangkat haji pan kitu beda sorban. Yang cenah cenah anggo cenah aya eta sorban tutut sorban teh. Nya ngaraha kali ka ciri kolot ya teh ciri kolot medahnya abdi anom keneh angkat haji teh tahun 2010 teh. Panganomna TPHD teh. Ya bade angkat ka provinsi ka eta ka provinsi. Sekun paman teh ngarah jiga ka ciri kolot sama ke sorban teh gini. Anggo sorban. Tapi kan eta sorban balikeun deui kitu nya. Tapi ka kitu kan. Atuh mah sorban teh butut ieu mah jang abdi we. Entong cenah kadiekeun deui. Paratoseun bae teh. Nembe ditaros nah mang eta sorban meuni keukeuh kudu dibalikeun da butut sorban teh. Paling ibu sorban 20 ribuan. Ya.
Awon sorban diwartoskeun ka abdi teh ieu teh sorban pamasihan ti pangarsa Kiai Haji Ilyas Ruhiyah Cipasung. Nah anjeunna keukeuh da teu ningali sorbana tapi sanu masihanna pangarsa ajengan agung di Cipasung bangga di pasian eta. Urang teh ninggal kadinya nikmat teh ulah ninggal nikmat alit jeung ageungna tapi sanu masihanna lamun nikmat teh ladang koreh-koreh cok ladang anu halal rezeki teh nya anu halal alhamdulillah ti saroge kenging baburu macul kenging nambangan kenging ngojek kenging jalan halal pokona mah tampikeun ieu pamasihan ti Gusti Allah. Tah eta teh ngambi ulah ningali gede leutikna oh mending ulah kieu nah menang sabaraha cenah poe ayeuna 50.000 mahijang naon tah ulah kitu tampikeun Gusti Allah alhamdulillah ieu teh rezeki ti Gusti Allah ninggalna sa ninggal ka Allahna kacaroget bungahkeun ku ibu teh nya cing sabar apa anu mudah-mudahan sing berkah 50.000 oke ya mudah-mudahan berkah ninggalna ka Allah na nu masan rezekina alhamdulillah lah ninggal ka rezekina dari rezekina mah alit 50.000 ulah aya bahasa mahijang naon da moal mahi kada tapi alhamdulillah mudah-mudahan barokah 50.000 jadi mahi kakabehanana gitu jadi barokah gitu lamun tos ngucapkeun non mudah-mudahan barokah kenging di pasan musibah sabar gitu sabar urang teh tenang we tararungsing teu boga duit teu rungsing biasa we nyantai geus biasa teu boga duit tidak urang mah gitu panima teu mumus teu boga duit wah rame sa RT rame teu boga duit teh bebeja salaki abdi mah geus teu gawe ayeuna teh bebeja sa RT un apa salakina teu gawe pangadulan nguseup bae salaki abdi mah apa salakina teh kitu kagoreng salaki teh di embar-embar sa RT un nah bakal mukakeun masalah nya moal itu teh nalika kaya musibah bukakeun ulah keluh kesah sabar eta teh sabar tina sagala musibah nu dipasihkeun ku Allah ka urang maka eta teh janten kifarat dosa maka nembuk ke aya tingkatanna sabar teh sabar kana musibah sabar kana taat sabar kana ngalaksanakeun ibadah eta aya tingkatanana jeung aya pahala nu langkung mudah-mudahan aya manfaatna cekap Allahumma fihi da'awul tariq orang tutup wa serangan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina mohon enjing panginten sejak tasyakur binikmah umpaman Pak Haji Dahlan Pak Dahlan bade angkat munggah haji diaturanan enjing tabuh tabuh 10 panginten di Bilkis di Pengker di balongnya di balong mun sanes di masjidan jadi pangker jalanna ka pabrik panginten ka desalan mohon Al-Majid nya supados nama raos nama jalan ka pangker ka mana ka pabrik kayak acara panginten di balong mohon apayun Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana qudus sahabati rasulullah jamin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ftah lana futuhal arifin bikmatika wa rasul alayya rahmataka wa takinna minhum manasina ya dal jalali wal ikram Allahumma nawwir bil kitabil basari wa syarah bi sadri wasta'min bihi badani wa bihi lisani wa qawmi bihi janani waslim bihi fahmi wa qawmi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa lima qasidana اغفر لنا يا واسع الكرم علي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق
Fatihah